Mang. Kang. Tas di mana ya Kang urusan? Urang aya kapanasaran. Penasaran naon deui ya? Kedah rame tadi teh di warung, keur ngopi yo. Kang, apal tuh cenah? Kira. Hei. Agak Kapal yang tersyuting. penasaran naon ai Akang. Di warung. Heeh. Keur ngopi ngarariung. Ngobrol lah, barudak jeung pemuda kabeh. Kang, apa tuh cenah? Naon cenah apa? Si Mamang cenah, tingkah sambat naon? Rek jadi wakil bupati cenah. Bener eta? Eta teh isu, Kang, isu. Isu kumaha nu bener ieu? Isu ye, Kang, ari ngaran-ngaran jadi wakil bupati teh, kahiji kudu pinter, Nya, kaduana kudu gercep kaos Bapak Bupati ayeuna. bayar lihat tuh. Atuh sat. Nya, segala di non pokona mah segala di sanghareupan pagawean naon ge nya. Tah kitu. Ieu teh bener teu teh. Kumaha ieu? Cek eta teh Kang. Obat ngariung di warung ngomong. Bohong, henteu Kang. Ye, da aing ngaran-ngaran kudu jadi wakil bupati teh lain ngan saukur diuk bungkul. Lain ngan saukur kepentingan pribadi bungkul. Lain bentik curug balas tutunjuk capetang balas miwarang. Ya. Tapi kudu kaos Bapak Bupati ayeuna pok pek prak. Saringset pageuh iket carincing pageuh kancing eta. Naon hartina mah eta? Kudu rapekan urang teh. Pok pek prak, pok nak ngomong, pek nak laksanakeun prak napi gawe eta. Atuh ai barudak kunaon ngomong itu nya? Sigana masalah dadanguan Ari Mamang marek jadi wakil santri lain wakil bupati. Kedeung deui ieu benernya. Sakedeung deui muharam. Ieu wakil santri. Ai barudak ngomongna wakil bupati atuh cenah. Iya teh wakil santri pikeun PHBI. Peringatan Hari Besar Islam. Urang ka warung deui mempengariung keneh dijelaskeun sing waras. Isu teh teu waras pisan kitu nya. Mang siap nya. Nya amin. Nuhun Mang, geus dijelaskeun. Hidup lah. Agak sehat. Hidup santri. Wah, hidup santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh.